lintuhan korban-korban naranjeun kabeh lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumul kiamah. Urang ngabayangkeun ayeuna breng nu naik motor, breng nu naik mobil Avanza, nu naik Kijang, nu naik Fortuner, nu naik Lexus baby Benz jeung sajabana kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyang euy bae. Nah, engke ge urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah, lamun urang korban unggal tahun terus we korban-korban dek naik nu mana ge dipersilahkeun. Kalau baca jasa mah baca jasa teh ieu urang itu nu urang ieu urang itu nu urang. Batur menta paji atuh menta bae hiji man. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aya nu menta teu bisa kajen kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini. Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih." Ya Allah, amanya di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih pacar bener bae aing. Eta korban. Ya, Masya Allah karim. Ulah datang ka urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga. Duh Kiai, kabita amat korban kula pun boga mah. Bogana naon sia? Bogana naon? Hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok. Ani kotok. Set niat korban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Aduh, sada Kiai kotok teh kabeuli. Endog. Kolob. Endog ngan hiji doang kolob. Ngasi kolob dikamanakeun sia dahar deui ku sia. Gusti, abdi korban endog hiji, jabogan ngan endog doang. Aju dek dibikeun ka batur jak kula ge butuh. Di dahar we ku kula lah Gusti. Atuh sabaraha sia cak Allah teh. Aduh, Masya Allah. Kos gitulah soal puasa lebaran korban. Iya masa kadar ngelingan hungkut geus nyarah kabeh gitu. Kemudian orang lebaran rebo, nah minggu na libur ngaji. Tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ta libur ta. Libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun nu lebaran Kamis mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tasreken. Malam rebo besi teu ka mana-mana. Nah ieu di dieu haul ibunda tercinta. Minggu na libur, malam Rabu na haul ibu. Saminggu ti lebaran. Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo. Jadi malam 17 18. Nah iyalah informasi sekali deui. Jadi minggu hareupeurang libur patali ngagungkeun kana bulan haji. Urang besi aya nu korban teh jatah sae keneh urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu. Lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasreken. Besinyana jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna nek libur geus minggu eta libur malam Rabuna ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil haul ibunda. Oh
azama alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah deuk asup Kristen bae ku ari keneh naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing deuk asup Kristen ku ari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun gitu tah di dieu aya budak harita naklekkeun lantaran susah bae cek ngeuneuh lamun aing susah bae paeh pemajikanna bikamna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing deuk asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing malah pokona mah deuk asup Kristen atau budak kafir harita keleh teh kudu isuk-isuk deui teh kudu kawin-kawin deui harita keleh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ieu ngazam beda jeung niat ngazam ngazam sejak kufur isukan atuh geus kuari keneh kufur ngazam kufur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade atarodada fihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kufurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing sih Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing kitu Islam apa kufur antara Islamnya kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin dikit tarik napas la ilaha illallah beres tuh terus aja dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadek A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azama 'alal kufri godan atawa ngazam ya ingat kufur godan ing dalam engko esok au taraddada fihi atawa manghiasi wong fihi ing dalam kufri kafara maka kufur yasi wal fi'lul mukaffiratu ma ta'ammadahu istihza'an sahihan bidin utawi pagawean kang ngupurkeun iku barang kang maya wong ing ma istihza'an
ngaguguyon kang pertel bidini kalawan agama au juhudan atawa leangas lahu kadue din ka ilqa'i mushafi kaya ngibaakeun mushaf biqulutin kalawan kang kotor wa sujudin lisanamin lan sujud kadue berhala au syamsin atawa syaragini au syamsi atawa syaragini. Alhamdulillah kadeuleuna jamaah laleulus berarti tanda bahwanyana kuleuleus teh teu boga duit lain puasa. Jelas alhamdulillah katinggalina arwasa sebab dibejaan. Tanda puasana tukang wudu jam 8 kana geus beak. Berarti anu geus ngalaksanakeun puasa ti Senin bersyukur ka Gusti Allah nu encan urang mulayan sebab hiji kesempatan ulah sok diabai-abaikeun buat datang buah moal ka bulan haji tahun hari nu ngora mah rada boga pikiran datang teh rada tapi lamun geus kolot nyaki ih bae nyapu yang bae dedeleuan ka jelema aya 5 bayang da ieu mah geus asana boro-boro ka haji hareup asana ka minggu hareup wallahu a'lam nu mentak mumpung dibere umur ku Gusti Allah sebagai modal jangan berbakti ka Gusti Allah ulah disia-siakeun. Geus kolot masa datangna bae niat maniat bae cenah datang ka zuhur leuleus buka babari geus kolot mah ibadah jadi ditanya ku Gusti kunaon lot buka atuh bongan ku Gusti teu dibere kuat pula Gusti Maha Uninga harita pas datang ka zuhur kula ka imah diturub sajinya 4 ya otomatis nganu jelas teu kuat Gusti Maha Uninga lamun urang jag-jag kemudian teu puasa kan ditanya naon sia teu puasa abdi digawe di pabrik kita kusaha digawe di pabrik ayo sia iya eta lah luatak urang gunakeun kesempatan pake berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya teu kuat-kuat teuing mah saurna bae 5 menit deui ka subuh. Oh, deui ka subuh. Loba beres minum Allahu Akbar subuh jadi ka isuk-isuk teh moal pati lapar eta ge nu hebat mamantah salat subuh hudang zuhur salat likum-likum geus teu kudu nangtung deui langsung brak deui hudang asar
tas asar mah ulah oleh SD datang ka maghrib tah puasa mantap cek pamajikan aing puasa kos kitu masa tahun ge kuat cek gitu tah pasar wajib di jero bulan haji aya puasa tarwiyah jeung arfah eta gede nama tanggal 8 jeung tanggal 9 tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arfah urang mananggalkeunana Senin jadi tarwiyahna poe naon Senin arfahna Salasa depan pemerintah NU nya nama nanggalkeun Salasa nu salah kabeh baik dek nu mana ge ja aya dalilna kula make sulamun nairen jadi blak-blakan make ulama bae moal make Amerika mah mobil bae mobil betul naon buatan Amerika ai puasa mambung aing mandek make ulama bae sebab nu ngainstruksikeunana Kangjeng Nabi al ulama warasatul anbiya moal tama bisa kula ge nyukom pemeri sakadar jang perbandingan jaga gede nama nu nyekelan ru'yat teh lain ru'yat hisab ke ja buktina nyana make perhitungan lah geus ulah panjang-panjang bae beda kitab antara kiai jeung para mereka salah ulama maka sulamunairen 2 darjah hampir 2 darjah setengah 2 darjah lah jeung ru'yat di mana ru'yat dicakung ru'yat 10 manusia anu neuleuh kana eta bulan atuh cukup jadi titahna ge ru'yat jadi malam Senin 10 jelema nu neuleuh bulan bisa ditanyakeun langsung ka Kiai Syafi'i cakung adapun teu makekeun ka cakung aya alasan lain atuh mangga bae kula mah deuk di mamana ge nu penting mah bulan kadeuleu deuk di Serang deuk di Pandeglang deuk di Puri penting kadeuleu budak di kamar anu bebeja dulu cenah kiai bulan 2 golode di mana bulan aya 2 dina dada wah siapa tuh lain bulan tau mah kalapa tau mah sok macem-macem bae siapa aduh Masya Allah urang mah perebut bulan padahal mah tuh urang nyaritakeun datang bulan mah teu kudu SS tanya bae awewe datang bulan datang berbei beureum lain bulan eta tah nah di Mekah tanggal di Mekah kabeh almanakna Senin di Mekah almanakna tanggal hijina Senin eta almanak berdasarkan hisab qat'i malam Senin dibuktikan ru'yat ngan kabeneran aya angin jeung badai jadi badai kesulitan Saudi Arabia untuk melihat bulan badai malam Senin tersebut hideung
di sababaraha tempat terus badai sehingga dianggap mun dina hadis mah fa'in gumma jadi teu kadeuleu bulan kulantaran badai nya ngarapat malam Senin tersebut di kerajaan para ulama akhirna nangtukeun tanggal hijina Salasa lantaran bulan teu kadeuleu ku badai. Kitulah kula langsung nanyakeun ka orang-orang nu bisa dipercaya mukimin nu aya di Mekah anu deket jeung orang-orang kerajaan. Rencana awal Senin tanggal hiji berarti lebaranana Rabu ngan dibuktikeunana malam Senin badai. Gitulah keayaanan kula di dieu langsung mantau ru'yat ternyata kadeuleu bulan nu neuleuna 10 jelema cukup jang ibadah ka Gusti Allah. Kemudian anu puasa tanggal hijina Salasa berdasarkan teu kadeuleu bulan atuh geus eueuh masalah nu endek lebaran perbo atuh mangga kula mangajak teunan ngabejaan diri kula sebab osok aya nu nanya sangkilang nanya ge teu nuturkeun eueuh masalah kula mah nanya mah nanya bae jangan nuturkeun teu masalah tuh nanya-nanya cakeun aing atuh ulah teuing ka guru aing. Acana beda jeung guru atuh masalah kayak di akhiratna ge beda ieu. Heuh masalah. Acara ada kemis bae mangga asal ulah ku hawa nafsu. Ibadah teh megatkeun hawa nafsu. Ulah ku hawa nafsu ler bos ya lantaran je pan urang mah boga yayasan engke sia engke moal disumbang ta nafsu ngaran ulah rebo mah teh mah hisab teu kadeuleu bulan padahal bulan geus ngajelaseun kadeuleu bulan tanyakeun ka cakung kualitas ngaji urang kuadari itu bobehan kagetin di Jakarta ada apa ini? Nah, kita jadi belak-belakan pula mah, belak-belakan. Kan orang lamun teu belak-belakan teu geunah. Buka blak kadeuleu ka. Sia mah kitu bae sih. Ya jelas, acara endek bae warga teu kaje. Jadi kos kitu kaayaan. Aya kene di samping eta ge hitungan rumus-rumus tertentu nu mun kukula dibejakeun moal barisa. Pancen kieu atuh moal monok henteu. Bisa di mana? Aya rumus nangtukeun mun sesana sekian jatuhna pe anu sesana sekian jatuh pe anu sesana sekian jatuh. Bagian kiai itu mah gitu. Kiai lain Golkar. Saya masuk cari tungtung. Nu ngaji nyaho. Aya rumus-rumus. Atuh deuk ibadah teh teu sambarangan sebab deuk ka Allah nu nitahna Allah. Atuh kudu jelas. Tah nu mantak besi engke ndek lebaran rebo berdasarkan hisab sulamunairen jeung ru'yat nu endek puasa lebaran kemis cepnyana teu ru'yat atuh sabodo di samping aya hitungan rumus lain lamun hayang nyaho rumus datang ka imah kula di pagahan ojol jeung sapi.
emang kumaha gitu sekalian ka neraka lah ojol ilmu jeung sapi tah maji pendi kos gitu mah tuh asal bakakak mah gede daek mamaca asal bakakakan bebay jauh gering lah sales malah bolon udah di besi tuh nyatanya tak seperti itu jadi kan jelas acana ndek yakin be nuturkeun ke mangga moal cenah babi tuh mangga bae masalah geus kula mah teu pernah ngamasalahkeun kos kitu sebab muatan ngan sakadar deuk ibadah ka Allah aya parentah ti Allah petunjuk ti Allah atuh geus adapun batur teu percayaeun ka ilmu-ilmu tadi atuh sabodo ye parang sana siji tah cenah di lembur ulaheun lebaran poe Rebo kudu poe Kemis bae atuh ulah hese-hese lebaran mah berjamaah di masjid eta teu bisa neangan masjid sajen ge teu meunang musola ge teu meunang atuh neangan ka Nurbo jauh salat sorangan mantek naon sorangan sholli sunnatal aidil adha rakaatain Allahu akbar beres langsung naik mimbarnya nak ngakutbahan saha bloon ulah salat sorangan ulah baca khutbah sakitu doang kumaha cenah mun duaan masalah duaan mah orang yang memajikan urang cicing sih berjamaah tak urang hebat tak praktek salat jeung pamajikan guys ayo khutbah kuarinya geus teu kudu maka ditaek-taekeun segala idza idal imam alam mimbar teu kudu duaan yang pemajikan cacing aing khutbahnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah di jero bulan haji ieu aya kasunahan kurban nu paling hebat ngorbankeun diri awewe nitah nyandung ka salaki cak pamajikan ada stop ieu khutbah teu beres ieu khutbah kaluar ti aturan di khutbah asana tas lebaran ribut lain minta hampura aja manyun bae jadi sorangan mah teu kudu khutbah jadi teu kudu bermasalah geun ibadah ka Allah kok dimasalahkeun ulah ge kula mah boro-boro ka batur ka di dieu ka adi ka sahabat sedek berbeda tuh mangga bae ngan moal di dieu boro-boro jeung keluarga masyarakat gede dieu mah alhamdulillah di Cilowo mangga bae ibadah ieu cak urang Cilowo malah mah kalimat salat acan terus nah ibadah teh ka Allah aya petunjuk ti Allah atuh dek naon deui lamun kitu bulan haji mah mimiti takbirna poe Arfah subuh bada salat sing ada ye tengetkeun ye lamun lebaran Rebo berarti Salasa subuh geus takbir ta salat subuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tilu kali eta geus sabaraha kali bae nu penting bada salat subuh geus ulah takbir deui ka takbir deui ba'da zuhur takbir deui bada asar takbir deui bada maghrib terus sapeting datang ka imam naik eureun tambah salila tasyrif
unggal ba'da salat sunnah takbir. Tengetkeun tah datang ka tasrek ba'da salat doang. Ba'da salat takbir. Ajeuna aya salat mayit takbir. Dina tasrek aya nu maot. Nah, beres. Sholli ala hadhil janazah Allahu akbar. Beres takbir. Allahu akbar Allahu akbar takbir. Mantes salat janazah ge takbir. Jika ada tertengetkeun tah nya ulah sieun-sieun. Babacaan nu paling hebat samemeh lebaran, samemeh arfah, macana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barisa tama kabeh eta tah ti mimiti tanggal 1 datang ka poe arfah eta terus datang ka lebaran. Babacaan nu paling hebat kan babacaan gak ya ketentuan urang lebaran Allahu akbar takbir. Urang di gitu namanya di Mekah umroh atau haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika dan selanjutnya. Ye urang di bulan haji macana eta tah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in sabaraha kei macan ulah loba-loba 100.000 tuh siapa diberi 100.000 waduh hayang sabaraha tuh takol hamak 100.000 lamun ti ayeuna Minggu Senin Salasa jadi 3 poe tah eta 100.000 bagi 3 poe berarti sampai sabaraha? Berapa? 35.000 lah. 35.000 jalan 2 tasbihna urang. Ye, awak si aja nonton TV mati isuk datang ke sore ge kuat. Coba si aya nonton bola sia kuat jasa. Nonton tinju sia kuat jasa. Film sia kuat jasa. Coba wae dikuatkeun sia 100.000 titaku kiai coba ieu. Dituna ti Kangjeng Nabi. Nah, guys, urang langsung mandi, wudu, langsung brak diu. Nyaho coba ku urang awak urang cek pamajikan teh ibu ka haji cenah teu hudang-hudang nu wiridan ti kiai teu hudang-hudang zuhur ge teu hudang asa parengana nyawa-nyawa ngacai atuh pamajikan datang haji subuh teh wiridan ambu tasbih dicokot ku meong teu kanyahoan menyokot tasbih itu Jawa mau tahu parah teman ya Ji wow orang Cikupa blon tak ya Ji coba ukurkan sia awak dia nonton TV mah kuat nonton film mah kuat sia eta maksiat ke Allah coba ku aing dik dipake ibadah sia hayo hayang nyaho perlu kopi aing nyieun kopi sia nah perlu huduk jeung tukang hudukna diayakeun sia ku aing hayo nyaho coba urang dicoba kos itu ibadah teh akur-akurkeun jeung nonton TV nyaho coba geus kagarak menang 100 lang awak sia nonton TV mah jadi lok puyeng ieu maca la ilaha illallah wa la syarika 100.000 puyeng sia tolol berarti goblok sia berarti sakali nonton TV keundeuk sia ku aing jiblon manusia mah hantem deui bari dicarekan ku urang lamun teu kitu moal macam-macam hayo geus 100.000 datang kalbara masyaallah mantep biasa poean lebaran ibadah nu paling hebat adalah kurban
mantak doa nageti kangjeng Nabi Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal artina Allahumma ya Allah ieu embe teh hunbe ieu sapi teh minka ti Gusti abdi dibere nikmat ku Gusti tina tani hasil sehingga kebeuli embe atau sapi tina dagang abdi teh dibere ku Gusti ieu kitu kaleuwihan sehingga bisa meuli hewan Allahumma hadhihi minka ieu sapi ti Gusti anugerah ti Gusti nikmat ti Gusti wa ilaika dek dikagustikeun ku abdi dek dikagustikeun ku abdi pake takarrub ka Gusti dumadeus ka Gusti ya Gusti nitah dina saah ieu kita dumadeus melalui kurban ya abdi dibere nikmat buktina abdi kabeuli hewan dek dikagustikeun tanda takarrub abdi ka Gusti fataqobal Gusti tarima ye abdi ye korban abdi Allah narima dagingna lain Allah narima getihna lain layanallaha luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa Allah teu butuheun daging los jang sararia kebutuhan getih los tambah jang saran dahan usia daging nasok segala rupana aing mah nu di deuleu ku aing takwa sia ka aing masya Allah walakiyana luhut takwa jadi takwa nu panggedena poe lebaran mencit kurban hiji kudu nu lintuh lan nu kuru lamun kuru terjadi korban kuru terjadi datang ka dagingan ku kuru-kuruna terjadi mereka dua ulah nu pecak nomor katilu ulah anu pincang nomor kaopat ulah nu gering teh lain lalagan gering geus teu bisa sasada acan lintu mah lintu kan gering matana ge peureung kos aki-aki lah kos aki-aki teh eta teh jelema geus setengah gering saperti aki-aki teh cileuh galelede leho nongtot ngacai teu karasa eta aki-aki kudu hijikeun jeung nini-nini nah korban bagusna Allah nyahoeun dihandapeun ka sur aya duit Allah nyahoeun di lamari aya duit Allah nyahoeun simpenan duit urang kemudian urang teu ngalaksanakeun ya cak Allah ku aing sia dibere sakitu ge nikmat kok ku sia teu dipake teu digunakeun taqarrub ka aing pake mencet hewan awas ya ku aing tanina awas ya ku berit cek orang Jawa berit awas ya dibere berit waing sia atawa dagang dagangna sia waing mal dimajukeun cak Allah ayo sia coba tanda bersyukur korban ayalah pertanyaannya Pak Kiai saya sudah beli hewan kurban lalu anak murid saya juga mengkurbankan saya dengan begitu apa yang sebaiknya harus saya lakukan iya tuh gak usah bingung-bingung orang udah beli kendaraan dibeliin lagi ya pakai basalangan ai di korbanan ku murid mah kudu bebeja muridna urang dek korbanan adik kudu bebeja lah ka adik urang dek korbanan babaturan kudu bebeja urang dek korbanan guru urang kudu bebeja mun teu bebeja teu izin nyana teu ngizinan heula teu izin teu nyambung kecuali ngorbanan anak sebab anak mah wajib dinapakahan ku bapak atawa ngorbanan bapak sebab bapak ge wajib dinapakahan ku anak nah ngorbanan anak ngorbanan bapak geus maot eta mah jadi bae hirup keneh ge jadi bae ngan lamun ngorbanan salieun ti eta kudu minta izin heula babaturan orang geus maot korbanan ku urang teu jadi teu nyambung
kecuali orang minta izin heula kawalina tuh kos kitu ka bapak kolot kudu izin heula nya bapak kolot teu naon ku urang anggap mun bapak kolot ya bapak urang incu masih nyambung kene tuh ya siapkeun 2 hari geura hitung duitna jang di poe Rabu can aya kesempatan Kamis Jumat Sabtu datang ke Sabtu tah gitulah saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah lintuhan korban-korban naranjeun kabeh lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumul kiamah urang ngabayangkeun ayeuna brang nu naik motor brang nu naik mobil Avanza nu naik Kijang nu naik Fortuner nu naik Lexus baby benjing sajabana kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyangeuy bae. Nah, engke urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah. Lamun urang korban unggal tahun terus bae korban-korban. Dek naik nu mana ge dipersilahkeun. Kalau baca jasa tah baca jasa teh. Ieu urang itu nu urang, ini urang itu nu urang. Batur menta paji atuh menta bae hiji man. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aya nu menta teu bisa kajen kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini. Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih." Ya Allah. Manya di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih pacar bener bae aing. Eta korban ya Masya Allah karim ulah datang ke urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga duh kiai kabita amat korban kula pun boga mah bogana naon sia bogana naon hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok ali kotok set niat korban Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal aduh sada kiai kotoknya teu kabeuli endog kulup endog ngan hiji doang kulup geus kulup dikamanakeun sia dahar deui ku sia Gusti abdi korban endog hiji jabogana ngan endog doang aju dek dibikeun ka batur jak kula ge butuh di dahar we ku kula lah Gusti atuh sabaraha sia cak Allah teh. Aduh, Masya Allah. Kos gitulah soal puasa, lebaran, korban. Iya masa kadar ngelingan hungkut. Geus nyarah kabeh iki. Kemudian orang lebaran rebo, nah minggu na libur ngaji. Tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tah libur tah. Libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun nu lebaran Kamis mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tas rek keneh. Malam rebo besi teu ka mana-mana. Nah ieu di dieu haul ibunda tercinta minggu na libur malam Rabu na haul ibu saminggu ti lebaran Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo jadi malam 17 18 Nailah informasi sekali deui jadi minggu hareupuran libur patali ngagungkeun kana bulan haji
urang besi aya nunduk korban teh jatah sakene urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasrek besinyana jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna libur geus linggu eta libur malam Rabuna ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil haul ibunda azama alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah deuk asup Kristen bae ku ari kene naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing deuk asup Kristen ku ari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun kitu tah di dieu aya budak harita naklekeun lantaran susah bae cek ngeuneuh lamun aing susah bae paeh pemajikanna bikangna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing deuk asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing malah pokona mah deuk asup Kristen atau budak kafir harita keneh teh kudu isuk-isuk teh kudu kawin-kawin deh harita keneh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ieu ngazam beda jeung niat ngazam ngazam sejak kupur isukan atuh geus kuari keneh kupur ngazam kupur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade atarodada fihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing si Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing kitu Islam apa kufur antara Islam jeung kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin dikit tarik napas la ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah beres tuh terus acara deuk dilobakeun mah enggak bae ayo sadaekna urang ngan gak ditunda biasa bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wal pilul mukaffiratu ku ari pagawean anu ngufurkeun ku pagawean eta teh jadi kufur macam madaw suatu pagawean nu haja-haja nyana istihzaan sorihan ngaheureuy ngahina-hina
ngageuh-geuh kana agama. Jelema boga pagawean ngaheureuy-heureuy agama, jelema boga pagawean ngaleceh-lecehkeun agama, jelema boga pagawean ngahinakeun agama, eta pagawean ngalecehkeun agama, ngaheureuikeun agama, kufur teh. Masya Allah, sing ada agama urang ulah sok dileceh-leceh. Atawa juhudan lahu, juhudan teh angas teu percaya ke agama Islam, atuh sarua. Di antara contohna kail qaim musafin bi qaduratin, ngalungkeun Quran ka tempat anu kotor, boga pagawean ngalungkeun Quran ka kocomberan, Quran dialungkeun ka kocomberan. Ieu pagawean anu ngupurkeun kudu baca 2 kalimat syahadat. Cing hade Quran mah kudu dimomoy, dimulya-mulya urang, ulah dihina-hina. Ulah Quran mah tah urang malangkeun Quran termasuk bismillahirrahmanirrahim. Mantap lamun urang nyeun surat undang, kula geus sababaraha kali ulah sok di bismillahan. Ulah surat undang teh ulama lamun endek terjemahanna be dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh salah tah mah lain Quran tah mah bahasa urang. Tapi bismillahirrahmanirrahim make Arab, bismillahirrahmanirrahim sapira surat undang. Geus bae dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atawa bismillahna ditulis make bahasa urang, bismillahirrahmanirrahim make bahasa Latin lain Arab. Lain Quran sebab Quran mah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ketika ditulis lain make bahasa Arab lain Quran. Ya Quran mah bahasa Arab. Jadi tulisan lagi Arab. Geus lamun ditulis make bahasa urang Latin lain Quran tah kos kitu. Geus bisa dicekel kudu teu boga wudu. Ditulis Quran make bahasa Latin, tulisan Latin lain Quran. Sanajan aya nu ngaikhtilafkeun tetep Quran mu'tamadna tetep lain. Oh, ya. Jadi Quran teh sing hade ulah sok dibalangkeun. Ayat ke bismillah ke komo sa Quran mah mun urang malangkeun Al-Qur'anul Karim ka kocomberan ka tempat-tempat anu kotor nu dianggap hina, kafir urang. Na'udzubillah min kecuali lain istihza. Lain istihza, lain ngaheureukeun, lain ngahinakeun, lain. Contoh, urang keur nyekelan Quran, kemudian aya kafir. Lamun urang nyekelan Quran, Quran dicekelan bae ieu bisa direbut ku kafir. Sedangkan Quran mah teu meunang kan direbut ku kafir. Quran mah kan teu meunang dibikeun ka kafir untuk menyelamatkan Al-Qur'an. Oh deui, kecuali balangkeun ku urang ka kocomberan, dibalangkeun ku urang ka kitu nu kotor. Ieu mah nyalametkeun daripada ku kafir, lain istihza, teu jadi kufur tah mah kos kitu mah. Oh, masyaallah. Mantap jelas. Sujudin linsanamin, sujud ka berhala, kafir. Aya patung di dinya, dijieun tina batu bacan. Hejo batu bacan. Kemari mah mahal ku geus murah di batu bacan. Ciu jugu nyana datang brak we sujud eta ge sarua jelas sujud ka makhluk, sujud ka batu, sujud ka kayu, sujud ka berhala, atau otomatis kufur. Kumaha lamun nyalamatkeun diri urang keur peperangan atawa urang nyerang ka daerah kafir, kemudian urang tertangkap ku kafir, dibawa ke gereja,
di jero hati mah tetep la ilaha illallah di jero hati. Ya, tugas cek Amerika harus sujud kepada berhala, kalau tidak sujud tembak mati untuk menyelamatkan diri. Ieu mah lantaran dipaksa, lain hayang sorangan. Dipaksa ieu mah Nyalamatkeun diri brek milu sujud jeung batur, padahal di jero hatana mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah teh pangeran wajib semangat Allah. Eta mah sujud zahir doang. teu masalah tah kos kitu. Eueuh masalah. Jadi sujud ka patung teh nyalamatkeun diri. Kos kamari waktu urang haul aya Syekh Abdul Aziz di Amerika, nyana cerita saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka jadi pusat perhatian untuk menyelamatkan lantaran diparanggilan ku negara tetap pakai salib. Ketika keluar salib dipakai, jadi pakai salib. Padahal di jero nama la ilaha illallah. Salib teh jang sakadar menyelamatkan diri. Ribuan orang Amerika nu marake salib zahirna hungkul lantaran eta mah kapan Darul Haram. Negara kafir meles-meles. Nah ieu nyalamatkeun diri. Ketika saliban dipanggil, dipersulit. Tina ngaran bae ngaran. Lamun berbau Islam di Amerika dipersulit. Ngaran urang ke Amerika, turun di bandara Amerika. Nah, ngaranna dideuleng ka di ditu teh barang dideuleng ngaranna ieu ngaranna Abdul Hamid. Wow, angel diproses. Mukmin, soleh, angel. Baru mun bangsa kos kitu ngaranna Yohanes. Cepat teman. Masuk. Joni masuk. Joni gara-gara cepet teman Joni ge. Nah, bangsa ngaran nu lain Islam cepet. Asal ngaran Islam diproses lila. Kuari teh kos itu. Lain lila sajam 2 jam bisa sapoe. Antak ulah hari tetep betah ge. Waduh, di Amerika eta kos kitu tah. Prosesna kebal. Geus embung deui aing ka ditu lah. Emang gerah ka ditu encan. Cenah. Tuh ya. Nah, sujud gak berhala tapi nyalametkeun diri lantaran keur peperangan atawa lantaran urang aya di Darul Harab. Nah eta kos kitu mah teu masalah. Lamun teu puguh teu kaharu urang kuari sujud boro-boro aya berhala sanajan ujug-ujug sujud ge teu meunang urang. Teu meunang ujug-ujug Sujud gitu teu meunang. Mantak salat ulah sok hajur sujud bae tah cenah sujud syukur. Aya aturanna sujud syukur ge boga nikmat naon teu hayoh bae. Teu bagus teh. Bagi jelema-jelema nu teu bisa bersyukur geus teu kudu make sujud-sujud. Sok aya jelema keur diuk-diuk datang brak bae sujud. Sujud batu menang pakai lalagaan aya ge di jero salat. Kedua sujud tilawat, tilu sujud syukur. Salian teh eta mah eueuh. Ulah aya sujud-sujudan sakilang di jero masjid datang brek da sujud ulah. Motifna naon? Tuh, ya ulah sok ilueuneun. Ulah sok ilueuneun, teu bagus ilueuneun. Aduh, masyaallah. Karim, ya ulah sok ilueuneun. Sebab ilueuneun mah kena teu beres. Jeung lamun nanya kudu nyaho. Kemenang sa ilu-iluna jeung lamun urang teu nyaho nanya. Teu menang sa ilu-iluna urang teu nyaho ya soal sujud. Nanya kan nya. Kiai nanya, "Ustaz, nyaho. Mun sujud syukur kumaha? Sujud tilawat kumaha?" Jadi ulah sabrek-brekna sujud teu bogo. Lamun urang teu nyaho nanyana kudu kanu nyaho. Lamun nanya kanu teu nyaho berabe. Berabe nanya kanu teu nyaho mah kos urang Arab. Urang Arab balanja ka toko Cina. Beres balanja cak Cina teh kamsia hayya. Gitu kan? Eta tenang bae urang Arab.
kalem bae nyana terus naik beca. Nyana mikiran beda orang Arab. Orang Arab depan di Indonesia aya kamsia cenah. Biasanya kan terima kasih, jangan nyawa terima kasih mas, syukran. Atau terima kasih kamsia, nanya nyana ke tukang beca. Bang, tadi saya belanja di situ di toko. Terus ada apa, Tuan? Orang Arab. Itu habis belanja, kata dia, kamsia. Apa itu artinya kamsia? Kamsia itu jelek. Jelek, iya. Balik lagi sono. Ke tukang beca, balik lagi sono ke toko. Putarkan deui ke tukang beca. Kok, sini lu kok. Mana istri kamu? Enci kamu sini. Anak kamu, engkong kamu, sini. Ada apa Tuan? Sini. Lu sini. Sinya mana? Engkongnya mana? Anak dan cucu semua dibariskan punyana, dibariskan singko, sinci, bapak kolotna, bapak anak incu. Ada apa ini kata singko? Lu macem-macem sama gua, cek orang Arab. Lu kok inci, bapak lu, engkong lu, anak lu dan cucu kamu semuanya kamsia. Pandai belon eta Bayu. Cak singko, nanaonan eta. Gara-gara lu aja kan itu nyaho. Geus naik beca deui gua udah puas cek nanti ya. Aduh, cak teh mah kamsiah naon meureun. Atuh tinggal singko we nyengir we. Masyaallah, cek singko cuma segitu doang cek jangan teh. Cuma ngatain kamsiah doang. Tuh. Geus datang mah ka ditu ka imahna, nanya kanu bener. Sini. Gua habis marah dari sama ke singko. Emang kenapa? Kamsiah apa sih? Kamsia mah terima kasih. Hah? Apa? Terima kasih. Jelek kali. Terima kasih. Budak tukang beca tuh. Goblok. Ya, atuh terima kasih mah bener. Atuh gua udah kamsiahin semua. Eta gara-gara nanya kadu teh nyaho blon. Hendak nanya kadu nyaho. Tuh, tungtung nama dikamsiahan we. Cek urang Arab teh aing moal balanja jadi gadinya isin aing. Atuh geus dicarekan Pak. Lu kok enci engkong semua dia anak cucu semuanya kamsia puas dah lu. Mereka kan terima kasih kamsia. Paigan singko teu marah. Eta gara-gara nanya ka tukang beca. Tuh tukang beca nyaho naon? Nya namanya balak genep deh tukang beca mah. Ulah sok pakai tatanya tukang beca tuh menang tuh menang nyana mah main gapleh we tukang beca eta bloon tukang beca eta Masya Allah asyamsin atawa sujudna kapanon poe Shinto Jepang nyana batu menang aya nu herang-herang aya sinar-sinar dianggap di mana aya sinar disitulah ada Tuhan. Jepang mah situ Shinto mah. Matahari itulah Tuhan. Bulan itulah Tuhan. Nu herang-herang banyak lamari herang. Ini Tuhan. Sepatu tadi dia jore disemir jadi herang. Ini Tuhan. Tolol Jepang. Pipi awewe herang. Ini Tuhan. Jepang. Nailah sujud ka berhala, sujud ka makhluk, sujud ka jelema, sujud ka kayu, sujud ka berbagai-bagai, termasuk sujud ka panon poe, kufur. Na'udzubillah min dzalik. Wa hurrima alaikum saydul barr. Jeung diharamkeun ka ranjeun kabeh saydul barri buburan binatang daratan mah wa huwa ma yaishu fihi minal wasil makul binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok di dahar eta teh binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok didahar na ieu diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma
selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh anu ngabuburonna mah nu halal di dahar kuno keur ihram atuh teh naon Zaid ihram Khalid teu Ki Khalid manggi uncal ditewa kunyana di buburon atau dipanah digoreng haju di dahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna min jihati ngabuburonna haram min jihati ngadaharna ge haram teu meunang. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Nu kasingsan teu bisa aya nu kasingsan hiji-hiji acan nu bakal henteu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teh salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun ka aranjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ieulah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae dedengean urang supaya ka Allah bae napas urang supaya ka Allah bae bicara urang supaya ka Allah bae per detikna teh ieu adalah ka Allah nah iyalah ngaranna ilmu makrifat uhillalakum saydul bahar halal teangan coba ge ilmu makrifat wa ta'amuhu halal kadaharan bahar iya ne ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu lelempangan menuju akhirat lantaran lelempangan teh aya dua rupa aya lelempangan di dunia aya lelempangan akhirat
aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae matana di ka akhiratkeun ceulina di ka akhiratkeun lempangna geus asa di akhirat bae kitulah ahli marifah ialah ta'amu teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon ialah ilmu muamalah ilmu ubudiyah ilmu muamalah wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna salatna nu rapih syarat jeung rukunna hajina nu rapih syarat jeung rukunna kitu keneh zakatna kitu keneh puasana kemudian kabelah dituna ialah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna bab gade menggadena kudu nyaho bab titip menitipna kudu nyaho kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho datang ka urusan pertolakanana peridahanana pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saidul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli carana kudu kumaha wa hurrima alaikum saidul bar diharamkeun karanjeun kabeh saidul bari carana adalah haramkeun buburon daratan naon buburon daratan teh ieu adalah alamul mahsus alamul jismi jadi dua alam teh aya alam ruhani ieu adalah saidul bahar aya alamul jismi saidul barri haramkeun saidul barri nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu mun masih kene urang dahar nu ngeunah eta adalah alam-alam mahsus eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah atuh kudu kumaha mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan letik mangajal tanggal hijina poe Jumat hiji mana Kemis malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa falak moal bisa nah ru'yat teu akur jeung falak moal beres malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah malam Jumat geus 7 darjah dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan mun malam Jumat tanggal 1 pagi teh endek wukuf di padang Arafah nu mantak dunia kelasna bakalna jatohna ieu teh itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung urang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua
jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha, urang jeung Mekah tafawutna sabaraha. Iyalah permasalahanana. Ngantak moal akbar atuh tahun dieu. Lantaran urang bae di wetan 7 darajah atau komo di ditu. Komo di Mekah. Sebab ai bulan mah kapan ayana di barat. Maton panon poe mah ayana di timur. Cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darajat atuh komo di ditu. Kitu perhitunganna. Mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran, urang teu kudu ru'yat, teu kudu ngitung, urang belah barat mah wajib bae. Di ditu bae geus atuh komo di urang. Patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih, kecuali di Mekah geus barokah keheula di urang mah ulah waka heulana. Ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon. Ulah waka heulanan. Tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo. Lantaran bulan kan ti ditu. Ayana di barat mungkin geus di urang pencan. Tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka, atuh urang mah pan geus kaliwata. Urang geus kaliwata geus kudu buka jasa. Mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat. NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu atuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak. Cek ahli pikih. Nek dilupatkeun ka mana hayu sia? Ayo, dek lupatkeun mana? Ngomong sia. Keur carita. Isukana orang bari maula loba omong, nurbo nu salasa, mudah-mudahan menang ridho Allah. Anu milih Wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah. Nu milih Atut mudah-mudahan menyerido deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja. Nah, kan ieu beungeut-beungeut aya oge. Aduh cenah kiai nu menangna Atut sebab perhitunganna lobaan Atut tenang. Jadi supaya bunga heula, supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengeun, keuna bubungahan, sakedeung deui lurah diseret. Ji, yang gitu. Sebab jana geus jebar-jebarkeun duit. Camat diseret. Ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae. Aduh. Tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres. Mulai dek diperbaiki. Lantaran ieu bakalna pilpres ketat. Mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan. Sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat. Teu meunang sambarangan. Sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi. Nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus endek mendatangi. Lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar, kadanan tegas jasa mah. Ulah amburadul jasa, ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan. Hendak nu boga besi sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae.
Yes, kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan. Lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan kaharep bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab shooting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap. Ai geus teu kuat tuh. Hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana, ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa. Tanggal hijina haji, kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? 3. Berarti orang puasa ke seberapa poe? Orang mana ya? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina. Man soma saha jelema anu puasa yaumut tarwiyah dina poe tarwiyah, ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri, bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena, ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan, nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji. Terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai dah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna tarwiyah, 9 ngaranna arfah. Soma yauma arfah, saja manu puasa di poean arfah kana kafaratan. Eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah, sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masya Allah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tolol. Bolon tambah jelema. Masya Allah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu, tarwiyah, arpah. Teu mah geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem. Geus pokona. Daripada bentan deuleu TV, deuleu pemandangan-pemandangan anu lain ka Gusti Allah, na eta mendingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana nama eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae. Ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah, dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah, zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai. Eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub, hatena moal paeh.
mal payah lamun hate teu payah teh hirup. Masya Allah, lamun hirup boro-boro hate, nu dihandap hirup mantep. Tapi lamun geus payah nu handap boro-boro hate, etana bae atuh pamajikan bungeun. Puyang aing cenah cek pamajikan. Kunaon teu hirup-hirup. Komo lamun hate manu hirup masyaallah mun hate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka murid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah kiai, kurban mah terus bae, boga mah hayu bae 2, 3, 4, 5 eueuh masalah. Eueuh masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Bi awali kotrotin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah. Gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi, begitu netes set geus dihampura dosana, dosa pamajikan, dosa anak, dosa indung bapana. Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban. Mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho, buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang. Mumpung kuari bae keur boga. Cenah kiai naon eta korban teh sapi. Sabaraha urangan sapi? 7. Kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah. Eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abe di ditu naon buagah kula ieu. Naik sorangan bae eueuh masalah. Boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah. Ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7. Kitu maksudna. Besi, tujuaneun teu meunang ku sorangan, lain teu meunang ku sorangan. Pan urang lamun embe ge 7, ieu nu sa nu kula, ieu nu sa nu kula, ieu nu kula kabeh. Wih, mamang sakaligus 7. Wah, eueuh masalah. Besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah. Eueuh masalah. Tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu. Ieu ge sapi sorangan cenah kula mah. Hiji eueuh masalah. Ndek ketujuhan we mangga mbe hiji sorangan mbe mah tapi mumpung orang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah orang lembur ke fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis keur teu na geus sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
mah wiridan biasa. Cek Kangjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kangjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Teu wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen. Langit bumi jeung eusina timbang. Tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji dikatuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae. Itu maksudnya mah lain gitu kayak gitu deh hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deh yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tambah kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh. Salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui. Blon. Lain kitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabehan. Minggu selanjutna ngaji deui. Minggu ka selanjutna ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pre minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji deui ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pre eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci gitu. Sakitu bae geus sama. Tanya engke. Ceknya kapanggih? Oh berarti ka ditu. Ceknya henteu atuh henteu iya. Tama kumaha nyana bae engke jawabanana. Balik ti marka tanya. Kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu? Ki Uci mana? Ki Uci Cilong. Henteu. Ya teh mang henteu jinganan. Itu mencaknya kapanggih nyawanya nyawa okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu deh sil kejai kapanggih ku kertoa bener cenah kiai cara ku kula di kieu-kieu aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah. Sakitu bae pokona mah geus. Kelek ge jadi emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih? Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sajen aya 400 babaturan ada teh. Ipatas saja aya keneh sebar. Eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus
menang nanda tangan pisah hiji nu plus kedua nu susulan baik ditangguhkan ke Sabtu ke Senin ke Selasa ke Rebo itulah harapan asana cekulan nukos kieu mah biasana ye terjadi cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu memperjuangkeun mantap cekula ngaji bae urang sebab kuduna berangkat ku ari minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10 keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10 tapi cekula mah ngaji bae kuari kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari tapi cekula mah ngaji bae salah pisan tapi aya nu ngabantu lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun oh kiai mau berangkat iya pakai PT apa bejakeun PT Uswah berapa banyak sekian ujiannya di bejaan belum ada apa-apa belum ada kabar belum yang lainnya ada kabar mah kabar apa bisa berangkat ditelepon Haji Yasin ditelepon Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta cak Haji Yasin tangkorak sia meureun unggal jamaah jadi kudu nararambah caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat tapi jangan ngomong ngekulatan udah ngebantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat di atas kertas namanya nama kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan tanggung jawab saya jadi geus bisa jasa kula mah 10 mata ngan lamun kula berangkat nu sejen teu mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing tah ai manasik bareng ai dahar bareng giliran berangkatnya doang mana teuing tambah sedihna maning teu berangkat kabeh ceuk kula gitulah dongengna ieu kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan geus asal kasih tahu aja PT apa bejakeun ku kula udah tanggung jawab berangkat cuman bisana nyana 10 emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu tah geus diputus we ku kula tidak usah berangkat semua gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula mah meunang ganjaran haji sarua masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing guys tanggung jawab guys sama dek ka mana kan ya dek ka sumurkeun lah sumur di jahanam aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap boro-boro naik kalur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya
sia naon ya aing ge disogok ieu ge aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahna terjadi kesimpulan nanti ayat itu bisa orang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakan to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pakai kurang selama bisa dipakai jang menempuh alam ruhani kudu dahar seetik mah kudu nginum seetik mah mangga kudu sare seetik mah tegae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana to'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut Sayyidul Bahar lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam aya di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh teh mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naon nya eta nya eta kos kitu aya lain aya deui saha eta teh nu geus datang ka Sayyidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan As-Sadzili Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Imam Ghazali belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf Syekh Asnawi Caringin Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya mantap atuh hayang nyaho kadija mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu pandeuri mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapis cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap aya anu endek doang balap tapi teu boga motor aya anu hayang doang tapi teu kesampean aya anu ngurus-ngurus nu balap doang aya anu balap tapi motorna mogok aya nu balap tapi tinggalin aya nu balap datang ieu kabeh urang keur di lingkungan sirkuit naon sirkuitna nafsu laula mayadinun nufus nafsu teh eta adalah medanna jadi urang teh geus teh keur balap ieu teh menuju Allah menuju wusul ilallah aya nu ngan sakur ngadenge aya anu neuleuh nongton aya anu hayang tapi teu boga kendaraan aya anu siap tapi henteu setar aya anu siap tapi tinggalin ieu urang keur balap kabehan tah etalah caritana keur menuju Sayyidul Bahar hayang ma'rifatullah wa rasulih sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh aya anu datang leuwih ti rukun aya anu perasaan teh eta ibadah teh kos kitu teh ibadah nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala
alhamdulillah anu geus embung disogok lamun magahan ngajina geus embung nanaon geus teu neuleun naon nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram embung bae geus kos kitu mah dunia ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna ai urang mah ahli kredit ngaranna ahli itu dunia abid dirham abid mobil abid motor abid jabatan abid dan lain sebagainya urang aing geus abid Allah mangan ka Allah doang hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah subhanahu gitulah ceritaan ieu ayat wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun nu ngagiringkeun malaikat nu pake ngagiringkeun seuneu lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut pan ieu jawaraan jelema teh poteskeun ku aing sia malaikat mah teu pernah belajar besi teu pernah belajar karate teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon garang-garangna ciwa azana dipites-piteskeun malaikat gelut bisa jeung malaikat malaikat make seuneu wer ilaihi tusarun ayo ka ditu kamahsyar cak presiden teh saya mah jangan atukan saya mah presiden tidak ada presiden saya makan raja tidak ada raja saya makan RT komo sia mah RT cak Tommy teh saya kan hansip seumur hidup geus saya bukan ya Allah digiring bae kabeh ge masyaallah wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas perhatikeun urusan haram perhatikeun urusan halal perhatikeun larangan-larangan ketika orang di dunia ingat orang jaga di alam mahsyar bakal digiring ilahi ka Gusti Allah mawa dokumen orang teh melalui pekerjaan orang jeung tingkah orang geus aya di dokumen eta bakalna orang ditimbang ya digiring ilaihi tuhsarun ya Allah lamun dokumen orang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat pinuh ku sedekah ngabangun masjid ngabangun majelis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap tapi ternyata dokumen orang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh aya 10.000 kamari pamere lurah ti atut sia nyalurahna diseret nya siana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge tah moal kebel paling sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cek cenah teu panas meureun direrap doang ge panas komo eta aya kreditan di dinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sing ade wattaqullah zin ngaranna ka Allah anu allazi ilaihi tusarun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa urang mudah-mudahan urang kabehan dihampura mata urang dihampura cili urang dihampura suku urang dihampura sungut urang dihampura hingga urang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus na doa
leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji ku panasna ngaji ku pasedak-sedakna ngaji lumantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karak nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagon Ada kita ngaji teh makin hareudang, makin kagencet, makin panas, makin laleungitan ta dosa urang. Ti lain lalagaan, lamun urang milih tempat nu ngeunaheun, lalega, ngopi, ngarokok, nambahan tah mah. Nambahan tah mah lain ngaji tah mah. Asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya. Tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pasedak-sedakna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan urang jaga nu bagus-bagusna bae bi barakati umil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد